walau afa waliyuhu lan lamun ngahampura waliyuhu sofoh walina maqtul bimalin kalawan harta wajabah maka wajib ya mal wasaqatul qisas lan logor opoh qisas wa yuqtalu haddan lan den pateni ya qatil hadan alehat walau qatala lamun mataini ya qatil bimuzaqqalin kalawan kang abot bikot imudwina tawakalawan mekatkeun anggahata poila bihi midlu magaden pigawe bihi kalawan muzaqqala pemislu pembandem muzaqqal walau jarohalan lamun latani lan lamun latuan adawan ya koti iko pandamala maka nerima baru pandamala maka nerima baru pandamala maganay mabar ya jaru lam yatadam kisosun maka orang narima wajib bapa kisos bila zaring dalam munggu kaulah azhar wadas kutu kubantun lan logor apa sakesi serta khusul koti agang nangdukan ya ukubaing koti bitaubati galawan taubat koti qoblal kudrati alaih dalam sadurunge kawasa ingat sekoti la pada orang dalam sausane kudrat alal mazhabi ingat semunggu mazhab waladas kudus sairul hududi bila zalan ora logor pesaga karine pirang-pirang hati biha kalawan taubat bila zari ing dalam mungguh kaul azhar teka rasa waktu terus berputar ternyata orang ayana geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir dihitung-hitung nurutkeun hisab qat'i jatuh tanggal hiji Rajab adalah poe Rebo Minggu Senin Selasa Rebo jadi tinggal 3 poe deui Minggu ayeuna Senin Salasa tah Rebo ita tah poe isuk tanggal hiji Rajab asal geus Rajab bae rawah libur deui ngaji Ramadan Satahun nu kurang kadenge sababaraha jamaah nu dibacakeun Fatihah baralik ka lemburna masing-masing. Ieu ge urang nu arayakeun poa minggu hareup di Fatihahan. Boa bulan hareup di Fatihahan teh tah
geus tinggal salengkah kuari menyebutan batu manganu pae manganu maot engke mesi eta ge pae masyaallah pae nama teu masalah cuman sabada maot kabawa henteu iman untung pisan lamun urang maot iman Islam kabawa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah artina maot imanna kabawa surga komo bari jelas maca la ilaha illallah geus kitu urang nu paling peuheur di jero kubur amal urang ngajogrog kadeuleu engke mun bagus atuh kasep segit mun goreng atuh goreng nya baunya hideung eta inggis dibentuk-bentukeun di kuburan ieu saha nyana gagali bedan bae deui teu daek indi teu urang guguli bedan sia ieu tatu ka ditu jejore moal sebab kula mah maneh ih sia mah kula maneh ih sagedeung deui malaikat pun karnakir bakal nanya mau modem aduh tekebal bener malaikat munkar nakir nanya teu bisa cara sakola SD dihafalkeun heula ti kuari teu bisa pertanyaan apa kangjeng Nabi geus gabejaan man rabbuka saha pangeran wa man nabiyuka saha nabi anjeun wa ma kiblatuka kamana kiblat waman ikhwanuka sahabatu wama imamuka saha imam waman kiblatuka waman ikhwanuka eta apalkeun ti kuari wal bisa sebab nu ngajawabna amal urang lamun bisa dijawab ti kuari mah dihafalkeun ya di WA atuh malaikat inilah jawabannya teu beres cek malaikat di podem meh paes ya kuai ya Allah ya Karim sigarana teh ieu urang nu mantak gaju karumpul di dieu ge tah roh urang hayang supaya terbuka coba hayang nempo ka alam nu pibakaleun urang hayang nempo urang kumaha hate nu mentak kajenting sararibuk ge di imah lah urang nutup bae warung urang ngaji neng yuk ayo panurut neng atuh jemang tilok nu balanja ieu warung urang mah sepi bae ning ngaji azalaka 2 minggu deui warung urang mah bangkrut atuh nurut nyadege ngaji aja bangkrut aduh daripada ajunyana ngalamun mending ngaji ngan ngajina ge nanyakeun bae sia warung ngawarung maju kumaha atuh aing mah make manajemen kumaha sia manajemen atuh ngaji ge nya mah menanyakeun ngawarung bae oh eta salah sih kege babagi ieu di akhirat sabaraha persen mulusna sabaraha persen panyakit tuh nah iyalah urang kuari aya di akhir bulan Jumadil Akhir insyaallah jatuh pada tanggal Hijrah
di bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj sebab Rajab adalah syahrullah bulan Allah Syaban syahru Nabi bulan Nabi Allah tapi bulan Ramadan ke syahru ummati jadi Rajab julukanana syahri cek Allah Kangjeng Nabi ngabejaan syahrullah bulan Allah mantap Kangjeng diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ka sidratil muntaha mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah tamah oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung lamun ti Cililin wajib Cililin Garut dodol Garut atawa embe Garut anu capang da tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegung ti Cianjur hayam pelu lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasi hayam hideung lamun ti Madura Celuri oleh lamun ti Bali goyang Bali taye oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat dengan sholat urang bakal kapanggih jeung Allah tahajud di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente dek naon ente rencana cenah teu boga rencana emang paul ente mah teu boga rencana deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu diberi 200 ngaheap sama sakubah ragag di tanggal kalapa ya Allah ya Rabbi fokuskeun mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kulhu coba hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat nonton TV kuat main koprok gapleh kuat ya kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat coba waing pakai maca kulhu kayak nyaho coba menang 2 jam teh ngahep-hep cak pamajikan abah sieu sora-sorana coba deuleu oregana teu daya teu upaya ditanya Pak kunaon ngabok kulhu beda konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngaragaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang gawe teh ngaragaji bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae useubeuna emang tukang ragaji useubeuna tanyakeun sakali tukang ragaji teh maksudna tilok seubeut-seubeut tadi ka luhur tadi ka handap tadi ka luhur tadi ka handap lain daharna ngaragajina useubeut-seubeuna santa kolot tapi lamun deuk ibadah beda deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteuh
digawe kudu sebeh beteng dek ibadah ulah sebeh beteng sebab cek Imam Ghazali dek igawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak tapi atuh awakna kudu dikuatan tapi dek ibadah rohani ruh geus ruh batu ulah disebehan beteng ruh dek berangkat lamun awak dek dipake ibadah roh nu main awakna dikencengan deuleuh nu mingguan bae contona anu udukna 2 piring ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula deuleuh jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu si nanyakeun ka di lembur aya nanyakeun nang tadi ngaji bulan Rajab bira mun babacaan naon kulhu sabaraha 200.000 mamang endek urusan aing tah mah sia nanya ka aing sia malaikat dek nyatetan aing padahal moal teh sebenarnya mah ngomong mah ngeunaheun segala malaikat segala naon lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah sabulan 10 poe sabulan 5 poe atau sebulan 2-3 poe liwat jadi juga adanya etika pasti di pikiran pasti jadi etika mun deuk saeutik turun tina sebulan 27 poe cak Kangjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa waduh untung jasa catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70 geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa nekat aing eta karena hebat nekat eta dongkos kitu boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil namun teh 27 25 bisa teu kurang kan bisa 23 kurang bisa kan 2 hiji namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai ieu mah bisnis ngalareng ngidul 3 sia 3 poe aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah geus sapoe bae rebo bae geus aduh cenah kiai sapoe ge asa datang ka lohor hanya teu kuat datang ka lohor bodem kira-kira nawar keneh bae siapa bener gegedena moal puasa bae buru aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kangjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji
Abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kangjeng Nabi? Masya Allah, rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kangjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asad. Jadi perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat dipeting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho bo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa dia ti kuari eta mah ngazam pan lain niat kudaon malam merboreup HS hudang-hudang jam 7 cek ada puasa teu niat keur beuti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tah ulah tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat dirinya apa masalah. Mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah. Niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi. Asal encan ngadaharna naon. Encan ngadaharna naon bisa di diatas. Walaupun poan jam 7 ngawuduk, ngawuduk ngupat, aju ngopi segelas ngerokok. Kadang inget, tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman. Ya puasa geus boh. Puasa geus jebeg. Teu bisa. Syarat can ngadaharna naon, can minum. Nah ieu bisa diniatan ku urang puasa. Sarua jeung nu ti peuting niat. Geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjarana geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah. Lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nulis kolot buah datang buah mual karaja bahareun bahkan pamajikan lagi geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mak Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys ada tideuleun lain deui Quran udah nggak kebaca kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu bang begitu dari dulu jelalatan matanya 2 keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca henteu deui heran ini awalnya mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka totolol bae eta Masya Allah aya kos kitu eta ge loba eta nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambahan umur teh nambah padahal ti jatah mah urang ngurang
namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal satahun deui. Lamun umur urang 60 tahun ti Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan. Berarti sabulan deui. 59 tahun 11 bulan. Lamun pas Rajab bakal ngapae? Parebo umurna 60. Kuari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe. Jadi berarti pas Rajab. Geus gerane leuan kuburan. Ayo silaturahmian babaturan. Ampura. Emang enak aja. Payah sana ini Rajab. Gitulah urusan payah bate dihayang-hayang teu bisa, diembung-embung teu bisa. Nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatul thayyibah la ilaha illallah. Kula masuk ngabayang-bayang deui lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wates wangana masyaallah kan. Terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir bawas maot musyrik murtad munafik naudzubillah min ai kitu bah mawa iman sanajan dikulub disate dikerebek-kerebek aya harapan jaga ninggeto. Tapi lamun murtad musyrik kafir munafik naudzubillah min dzalik geus dikuncian lawang neraka nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba masyaallah bantak jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah unggal manta salat tilu ngabaca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar. Gitulah ditahan Kangjeng Nabi. Zaid garong begitu nu digarongna adalah Khalid setelah benang ku negara disidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban. Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid, keluarga Khalid ngampura. Kan bisa dua jalan kamari ge, bisa langsung paehan deui, bisa dihampura dengan bayar dia. Satu keluarga korban guari mengampura bila balasan pembunuhan nusok disebut kisos dengan membayar diat atau wajib ngaluarkeun harta kisosna wasaqotol kisos bunuh Ki Zaid eta keur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had. Geus lamun urusan anak kisos bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat, tapi lamun had teu bisa. Mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwa nyana adalah kudu dihad
tuh teu bisa pakai dibayar ku harta dia teu bisa antak wayuk kalau hadan jihad lamun memang ieu urusanna had mah had bae tergantung kumaha negara namun negarana negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP. Baik bae dek kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh bangga sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong anu dilaluhur nah make jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal kitu bae acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae ya urang mah sapira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an ditegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana urang henteu atuh korupsi henteu mean teu atuh indah oi urang mah Masya Allah indah wae naon wallahu a'lam nu bantak embung make hukum Al-Qur'an negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deui sieun urang rakyat teu sieun teu aja make hukum Quran non indah aja dan teu make hukum Al-Qur'an atuh sabodoh nya ente-ente nu ngalaksanakeun kecenah di akhirat iya di akhirat nyana teu aing mah kasalorga kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae teh dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun entengeun mah iya tuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh kos gitu bae. Tah, mantak sing hararade hirup salamet ke diri urang. Eueuh nu nyaah ka diri urang iwati urang. Kunaon lai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam. Paceda iraha lolonjan aya eta jadi lurah. Keur lolonja ka jahanam. Camat jadi bupati bang geus lain lolon jadi KM nanya gubernur RI 1 bata mah lain KM nu boga jahanam ieu teh maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati sigade eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwati urang tuh, Masya Allah. Nah, geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tuh lah. Dilaksanakeun teu atuh nyaho-nyaho lah. Polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarented-rented. Jah kos kitu cenah hukum Quran. Kok lain lagi sama hukum priwit lain lah. Hukum priwit kenanya rarahonya deris bae ai geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro jang mayar polisi nyajanana ge heseun nah ieu mah do sugih tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu malah mental langsung minta uang saya ini kesalahannya enggak ada salah tapi minta aja iya itu bagaimana enggak bagaimana aduh Masya Allah polisi bang pakai sumpahan masyarakat sial aja secenah ya polisi memeh lagi sial aja saya punya anu sial STNK teu mawa daun teu mawa yang lempang di jalan tapi tetepnya polisi sial tak polisi aduh aing beaku polisi
Kemain muat teluh lah yang polisi. Padahal polisi orang hese ngamankeun jalan baik hese macet polisi hese. Polisi lamun niat ibadah gede ganjaran. Gede jasa sama ganjaran geus lillahi ta'ala nya. Macet geus teu kudu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung. Kecuali kadeuleu bangsa 100.000. Nah ini boleh. Sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe. Jadi pemerintah niat ngararapih mah atuh gede ganjaran. Itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaran. Cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq non micen penyakit-penyakit di jalan gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran. Paku di jalan singkirkeun besi katabrak motor ke aduh cucuk di jalan aduh cucuk besi budak maka sepeda kempes eta ganjaranna gede. Oli di jalan ieu oli kumaha lamun naik motor ke ti polese dikumbah dipel ku jana. Ulajara orang Batak, waduh malah jalan di Pakuan. Orangnya ada boga bengkel di ditu. Sial teh Batak. Atuh, sakumaha nu ngabesan ban, barang retus bae oreng nang nyana. Masyaallah, kadzaliman kos karar itu. Dasar Batak. Saware tapi aya mun teh kitu. Nah, walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi Muzdaqalin maka alat berat eta poila bihim itu kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuhna nyana au biqati udwin ada ngabunuh megatkeun anggawata sarua poila bihim misluh. Orang dedengean teh masyaallah gari ngabunuh teh geus puguh aya make belati make golok mah kuari mah ngabunuh dicacagan diasupkeun ka karung anak embe mah eleh diasup-asupkeun masyaallah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah iya lamun ngabunuh seperti eta lakukan pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui bae. Di akhir zaman orang dedengan pembunuhan Masya Allah ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya Karim HP Masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan seukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosielah hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya urang anu boga negara, nu nyicingan negara, nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha. Tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula. Sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda. Maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila. Tapi hasil istikharah. Sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda, sebab manuk lalagaan. Asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda.
supaya bisa dibawahi menuju wusul ilallah. Di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain sebagainya. Lambang lagi di jerona pohara, lamun kurang ditaliti satu persatu. Untuk lama ayalah pendidikan Pancasila. Ayolah budak sekolah ge Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila ya sabaraha 7 gitu. Nararacok ieu anak aing apa guruna sih? Jadi 7 gitu. Tah, jadi baheula papan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila. Asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan. Bilik-bilik di kapur, Masya Allah, karasa dek 17 Agustus. Dangdur dupang gedena diiring ke lapangan. Jang camat. Dagde hui dupang gede kira di kontes-kontes ke. Eta teh naon? Rasa bersyukur, mensyukuri kemerdekaan. Gila, karasa. Malah datang kaya anu naik sepeda ti peuting teu bisa ngagoes tangkal kadongdong di kapur pajar pocong. digoes gagubrak di dieu. Bacaan ku nanti mitik Fatihah, palak binas datang ka ayat kursi. Sial da pocong. Teu daek indit-indit. Ngoser datangnya dicekel horeng lain pocong tangkal kadong-dong itu paingan ayat kursi temempaan tangkal kadong-dong di ayat kursian. Jadi borangan lo kos gitu kalakuan sorangan horenganan tangkal kadong-dong nage nang nyana motongan nang nyana ngapur pohoan kita bageula kos gitu. Paribat teh jauh Agustus teh jauh kegiatan Slewi. Kajian ge sepentingna urang tentrem ibadah ka Gusti Allah aya aturan-aturan hukum. Walau jara zain ngabacoki Khalid hai he kurut bacokanna nang ngemu pandamala. Lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos bab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka motong bitaubatihi kutobatna qoblal qudrati ala geneh kawasa sikotina Zaid ngabunuh Khalid kemudian tinyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim ku bodoh kemudian teu sama sekali lamun ngabunuh kudu dibunuh di teu nyaho kudu disalib teu nyaho potong kudu dipotong di teu nyaho begitu manehna tulang telog ka pengajian horeng ngabunuh-bunuh deui motong potong deui masyaallah tobat jaga di dieu setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan bae horenganan dosa pajar kasab bae eta mah kitu teh horeng dosa wari tobat anu nyaan tobatna. Lamun memang setelah diteliti bebeneran tadi nanti nyaho kemudian kuari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener
la ba'daha tapi lamun sabada kudrat mah teu nyana nyahun bahwa ngabunuh-bunuh deui ajunya na ngomong kitu bahwa nyana teu nyaho teliti heula ternyata orang ngabohong tetap bunuh deui bae potong-potong deui bae kos-kuari informasi anu tertunda urusan-urusan syariat bahkan guari mah ilmu-ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya guari mah segala rupa eueuh nu tinggaleun urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus ngajeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya eueuh nu teu nyaho komo di Indonesia mah negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya haul akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia Allah diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa wari geus asup ka tubuh negara tetep bae ziarah rese dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh Banten mah nya hese aya duit dicokot aya nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten urang Jawa mah timbul ku hari Wahabi di Jawa kabeh organisasi di Jawa kabeh Syiah di Jawa di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem Jawara goblok sia teh akur jeung bapak aing ye tarolol sia kunaon sia segala anti usoli segala naon emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh padahal bapak parahannya na tetep golok sia ku aing mabur sia ka ditu awa aing mah teu aing salat tapi teresep aing geuleuh sia kos kitu urang Banten mah kos kitu salat benteu badak timbul organisasi di Banten mal aya organisasi di Banten nu aya ge jangan teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham tos kumaha organisasi mantak teu jaho nyana sabenerna mah dijadikeun dewan suro tapi teu jaho aya emang aing naon ieu jagana teh heuh sia suro suro naon goblok teu coba teu jaho geus anu mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus kitu hese urang Banten bermunculan di Indonesia lain lalagan teh bae senanya bae ka kiai ya anu aya eta tah aya pendidikan tafsir ceukna teh eta kumaha bagus henteu atuh ai guruna teu jelas bae ulah lamun cak kiai ulah mah dibeuleum bae ku sia mah di bulan beuleum bae tereh jasa di urang Masya Allah eta kobok kiai dalam munditah beuleum dan sekilang sakitu bae ge haju bae ngamuk bae ya kemarin lamun diajakan demo kula kabehan sapasar kemis rungkat kabeh demo kabeh ka Jakarta geus urang cicingan ta istana ku urang kabeh sakitu ge diulah tetep bae marolos nah gitulah di Banten mah ku teu paham-paham nanya bae ka hajat-hajat nanya di wetan mana aya di wetan deuk hajat nanya ka kieu cadu moal aya Bandung Garut Tasik deuk hajat nanya ka kieu moal tapi di urang mah nanya bae kieu deuk hajat mun cak kieu ulah atuh di zaman teu teh ya pae anu geus teu naon hujan los udah kulon bakos karar itu
calon lurah nanya ka kiai cak kiaina kaluarna kudu jam 3 nurut aja teu menang jalan hareup jalan tukang nurut sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ka panggung ieu kopiahna palang gede palang tungtung nama kurubusan ongko kopiah malang ongko menang henteu. Oh jadi takeun Banten rame sebenarnya. Masya Allah. Malaya di negara batur kos di urang Malaya. Malaya mentak kurang ambil kayak ini si orang begini amat sih orang apa bukan sih? Wala tasqutu sayrul hudud ya biladal tegugur sakabehan. Biha sebab tobat aito naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung perkotuan bisa gugur tapi hadbat teu bisa. Faslun wallahu a'lam.